anu di Gajah Tunggal anu di Asip sumber perekonomian siga nang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui kaceng lu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomian teh di PNS yana jadi anak buah Zaki jadi bupati juga anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomian teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sepira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh di itu sapoena aya 5 kontainer atuh paingan tamataran nyata asana beureunan kelek na bau kajen gua mah mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bau tarasi kajen gua mah nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lagi saha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga ada nang Allah Al-Qur'an na ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu daekeun maju lah caknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso dan Allah waja'alna fiha ma'aish waja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asake amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat urang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh anu tina buah aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'aish ya Allah ya Rabbi kabeladiana aya anu tina jual beli pakaian kabeladiana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain makmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun bismillahirrahmanirrahim walaqad makkannakum fil ardi walaqad مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون والله أعلم بمراد damyati teman-teman manggonkeun isun agum kung isira kabeh ya bani Adam anak Adam fil ardi dalam bumi wa ja'alna lan dadakeun isun agum lakum kadu isira kabeh fiha ing dalam ardi ma'aisha
ing pirang-pirang sumber ekonomi bilyai kalawan iya ma'aish asbaban tegese pirang-pirang sebab ta'isuna bihakang pada arurip sira kabeh bihaka lawan asbab jamu ma'isyatin yaiku jamane lapan ma'ish qalilam ma tashkurun kidik temenan ditakidil kilati kena ngukuhakeun makna kil yashkuruna syukuran sira kabeh ala zalika ingatase mengkono makanakum fil ard walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam usjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum binas sajidin. Allah alam mimmoralan demi yakti teman-teman ngadamal ingsun agum ing sira kabeh abakum tegese pirang bapa sira kabeh abakum tegese bapa sira kabeh Adam nyata nekang yang Nabi Adam summa sawannakum kani-kani ngarupakeun sunagum kum sira kabeh sawanna tegese ngarupakeun sunagum ing Adam wa antum bi dzariya sira kabeh ku tetep ing dalam geger Adam summa kulna kali-kali ngucap ingsun agung lil malaikati kadue pirang-pirang malaikat ngucap-ngucap ing lapad usjudu li Adam masarujud sira kabeh kadue kangjeng Nabi Adam sujud tahiyatin bilinai kalawan sujud tata krama kalawan nyondongkeun baljin tegese bapane jin kana bainal malaikati kang ana ya baljin tetep ing dalem antarane malaikat lam yakum minas sajidin maranana ya iblis ikut tetep saking wong kang sujud kabeh kawaranana ya iblis ikut tetep saking wong kang sujud kabeh qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Allah alam bimuradi kala ngadawi Allah ta'ala alam aluri Allah mana kau tak paswiji ku kang gaya maka ing sira Allah nyatawarana Zaidah utailana iku Zaidah sujud amartuk waktu ni hina amartuk kamarenta ingsun ka ing sira iblis kala ngucap ya iblis ing lapad ana khairu min wa ta'ingsun iku luwih becik minut ini mang saking Adam khalaqatan ing Adam tuan ingsun minarin saking geni wa khalaqata ulan ngadamal tuan ing Adam yang tin saking dut kala ngadaw ya Allah fabiatu maka turun sira iblis minas saking jannah ay minal jannati tegese saking surga wakil lalanen ucapakeun apa minas samawati saking saking langit pamayakun maka waranana anaya bagi tegese sayogi alaka ikut tetap kadue sira anta cakabarotai apa yang ta sombong sira ing dalam jannah fakhruj maka metu sira minas saking jannah innaka minas sagirin isatune sira iblis ikut tetap saking wong kang hina kabeh dalilina tegese kang hina kabeh Gusti Allah ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Adam jeung iblis dina Al-Qur'an ayat dina 7 surah hiji dina surah Al-Baqarah kadua ayeuna ke katilu kaopat kalima kagadep katujuh bakal dicarita ialah salah sahiji ayat tinu 7 ngajelaskeun tentang pembuatan manusia asalna
tuluy nyaritakeun tentang buang kawarahna iblis, termasuk dek nyaritakeun permusuhanana setan terhadap manusia. Iya. Diawali ku nitahna Gusti Allah ka seluruh makhluk, nitah nurut jeung narima kana ajakan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir urang kuari nitah nurut ka ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ka ajakan Kangjeng Nabi, iman ka Allah, iman ka anjeunna, nu sakumaha dicaritakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi, aman jang dirina, aman jang sekitar, namun kabehan ketika henteu nurut kana ajakan Nabi, Allah nyiksa mulai di dunia. Cak Allah kamari wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna. Ketika kaum geus teu nuturkeun ajakan para rasul, nu kuari dilanjutkeun ku para ulama, buang kawarah makhluk teh teu nurut, lain saeutik negara nu dihancurkeun ku Gusti Allah. Kam min qaryatin ahlaknaha. Ulah ngeunah-ngeunah urang ge. Nurut aman, teu nurut mulai memeh perang disunamikeun heula. Nurut henteu sia. Digempakeun heula, balik henteu sia ka aing cak Gusti Allah. Dianginkeun heula, aya sia. Ternyata teu nurut, diperangkeun sia ku aing cak Allah. Lain saeutik aing. Nyontohan ti baheula wa kam min qaryatin ahlakna fajaa baksuna bayatan au qailu. Mentak sing hade urang ge kuari. Para aki-aki wayahna ti peuting hudang. Supaya jadi panegara-negara, ya mah aki-aki neulekeun TV, bae neuleun main bola. Masya Allah. Incuna mah geus nyana, surak jeung jurig. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Maha Hiji ada ya lecet. Hiji nomor kedua, Allah bakal nyiksa di akhirat. Siksa di akhirat bagi jelema anu teu nurut ka ajakan para nabi, nu dilanjutkeun ku para aulia Allah, para ulama. Di deketan kiai tapi teu diturutan. Di hareupeun mah sumuhun-sumuhun ditukangeun mah nya ngajebian, ngahitutan, hisingan. Terus tuh mengsret aja mengsret bolon di hadapan di tukang malah kiai kos gitu ya udah dituturkan aja kiai naku bantu entah kumaha dia kiai melain jawara lamun sarwana mah siang tuh ribut dengan anak ngan engke di akhirat di dunia disiksa model tadi, di akhirat disiksa kedua kamari. Hiji falanas'alanna alladzina ursila ilaihim, bakal ditanya saurang-saurang sia, padahal Allah nyaon kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi, kunaon sia teu nurut ka ajakan wali. Sia hirup di zaman saha? Di zaman kiai anu. Kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu, padahal Allah nyaon dek kajejeleh, dek kahinakeun ka eta jelema. Hiji ditanya, wah disaksian ku triliunan manusia. Bari neraka geus ngalentap-lentap. Nomor hiji. Nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan anu geus dipasangkeun di dinya, Allah nyahueun jasa karena kalakuan-kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang. Nyanana mah geus embungeun ditimbang lantaran tina bukuna ge geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca. Nyanana geus embung Gusti teu kudu ditimbang, abdi mendingan digejeburkeun bae cak timbang. Kena kanyahoan ku anak incu. Tatangga kena kanyahoan, kena kena nyahoan tatangga. Timbang tetep wal waznu yauma idzinil haqq, siksa.
Masya Allah pikir coba tah urang pemikiran urang teh keur diarahkeun ka ditu nyebrang ka alam nu pibakaleun tapi pasti ku ari dek dicaritakeun sing hade tah dimimitian ku tuturkeun ajakan Nabi iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah laksanakeun syariat mantepkeun batin maneh ka Gusti Allah ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae ira ge teu kudu sieun nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu jaritakeun asal usulna geura walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh jadi 5 benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupa di mana maneh macem-macem didinya teh nu dari pasar kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah geus ya sadeu sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeu sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah didinya tah di mana tah di Terep eta tah walaqad makkannakum fil ardi nang aing teh dicingkeun sia ye Mas Tolo urang Jawa Tengah tepugu tegaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya na ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang ka dieu langsa eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula juga aja pamajikan ngajak ka ditu deh kusanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak ngamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Tasikmalaya Ciamis berak daratan ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu na matana ka peureumpeunan cicing di Sumatera urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun kakawasan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dihenteu-henteu ge ieu atuh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampungna mending diri dari kota mah dijolok jasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di dituna mending mun laya imam ngan 3
gimana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang saha walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga non teu boga jangan rencana mah boga duit teh nyana duit teu gablek non teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang ye entek teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi mah tapi lain sembarangan gitu gitu tambah cerita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit ambaya di bank emang sieun atuh ai sia aing mah tetep teu boga tah nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade haju bumi aing teh neukeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumi na sia teh panteu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deukeutna ge dicangkerem sia ku aing kumaha kitu masyaallah karim lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ke bawah hideung kadae di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun urang lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kaduana waja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagu ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempatna masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianna horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Ego aya nu spot geus sareueut aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asik sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup henteu blol ka polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing ade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomian teh di PNS
Nyana jadi anak buah Zaki jadi bupati, juga anak buah Bupati Zaki. Aya anu jadi guru sumber perekonomian teh. Aya anu dagang toge. Aya anu dagang tarasi. Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi. Sapira tarasi. Pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran. Di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh di itu sapoena aya 5 kontainer. Atuh paingan tamataran nyata asana beureunan nang kelek na pau kajen gua mah. Mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asal bawa tarasi kajen gua. Nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi, di toge, di tahu. Macem-macem. Ieu lagi saha ieu? Wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah. Siganang urangnya siganang urang sigada nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun kontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu eleuh teu daekeun maju lah caknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso edang Allah wa ja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di dareng di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak ge amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabot dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat urang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kasepatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon karangaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mundur ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger kita kos itu doang tah cak tukang ojek jahil lain waktu sholat pak sewa ya juri apa jelema sih eta nah aju jadan deuleu wae mah susuna gede ya mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ais cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede hutang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupan ge nang-nangtukeun Gusti Allah nu ulik deui
jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang. Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa jarang dangdeur dipelak teu bisa ditu huli dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jararadi hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon garang-garana itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh naon eueuh aya kabeh awi timimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau timimiti cau anu leutik datang ka auk cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur amat cek kira teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cek Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas dialah tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola di urang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa ku nyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak baca urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkan kan si itu nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret di nuklir di bom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan menang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya bae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu bebeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas cian mantap marudah nah iya encan lain-lain nah ieu keur carita waja'alna lakum fiha ma'is Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual lamun eta senjatana teu dijual lantaran nya mangandeukeun persenjataanana nu mantap hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg anu meuli ya ieu ge urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu meuli tarasi urang meuli tarasi so teh deuk jambal itu kele ieu kelantaran perang ya otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu dombakeun negara jeung negara supaya perang maksudna deuk ngaloloskeun jual belinya mah supaya boga duit kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'is tati dinya nu mantap adang kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perang nyana booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia orang mah dipakai bayar sendal kasogi betulnya kamu tunggu dongeng tanya dongeng nah orang pakai sendal cepit ini naon kasogi itu siapa kasogi itu si belon
jelema anu luar biasa toh. Nah waja'alna lakum fiha ma'ish macam-macam geus sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah diberikan terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomong Quran baca hese atuh ke di dina beli tak kidil kila wara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan komat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungkeut-eungkeut ibadah teh beuh fakir miskin ke ngara usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu ku ari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga ku ari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ieu bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar mending ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Pak Haji orang ngaji ka jelema gerti heula bae dek ka mana tuh Pak Haji boga janji di Cikande jeung saha lah ulah ngomong salam bae ka kiai heuh mah angonan teh budak datang minggu hareup aja orang ngaji kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu masyaallah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta masyaallah qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadam ngan nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karana geus sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jara ge modar nana nu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan ieu ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakat cek bos aing mah ieu kasia ieu asal lital teh cukup sakali
asal nita we kasiat teh cukup sakit kaya aing mah aing sakali nita beres mah kayak aing nita deh aing nita capek aing kasiat gas boleh kuari asal sakali perintah selesaikan mangga pas menang sambigu pamajikan muria parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyawa tuh pemajikan tamuriang nyawa tugas siap wari now dokter panggil ke dia siap enggak keluarnya nak borang dibawa ke dinya ayah 20-an cak bos teh ieu naon aing kita manggil dokter ke 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawarah ya bos sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatannya nih tadi saya Nasruddin ilau lo balik kan kudu dibayar bos pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena besi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh besi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh besi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngerukuburan besi aju bodar tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos yes, selamat tinggal bos walid ya kos gitu lah begitu ganda sehatan nyentuh kan aja jantung kadi sana sedih kadi naon bos emang menurut prediksi saya mah kos gitu udah jadi berarti moal cager ulah omong bos kan ulah kena balik bae 20-an nyawa kapake kabeh we artina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tah tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mamaningan bawakeun tukang ngagali kuburan habak nurutan Nasruddin tah ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim orang di Singapura nu orang di Malaysia nu orang di Palembang nu orang di Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dia nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis wallahu lam bimuradin yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueuh nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus disetok ku Gusti Allah summa sawarnakum
geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Plek. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plek. Qabil Habil Ikrimah laulau budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk. Turunkeun deui datang ka zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udah Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi sebeuh. Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh mah sama-sama I love you. Mantep jasa. Kangjeng Nabi Adam disambut lah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang lah Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Wah aing ditikahkeun cek Gusti Allah. Sok ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Kawinkeunlah ku Gusti Allah. Plek. Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata urang teu meunang nyacad, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok jual Jawa ka beuti kitu budak. Kunyin amat pugunya nage kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Eta budak jore amat pugunya nage teu kasep. Deres kasep mah ngomong kitu ge ieu henteu. Keur kasep nage teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarnakum. Summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Cuk. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Brak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu mah kajegeug. Batur sarujud brok kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah. Tapi kan di dituna aya komal kaumu ila zaidan aya komal kaumu ila imaron. Nah ieu lah apakah iblis hajinis jeung malaikat apakah henteu?
lamun malaikat teu sajinis iblis teu sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ngajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat. Ngalamu termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuat nah ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah age kiai mana nu teu puyang kajen gugu ge puyang bae mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge kulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teu sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur itu teh sujud ge malaikat iblis mah teu dititah tuh kan puyeng puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh ka nu teu ngaji geus pada ku imang geus pararuyang bae geus lah mun teu ngaji nah geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu dimustasna minhu namana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng nih maleun lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego aduh masyaallah keur carita dong padahal mah tunggus dibahas aya santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita ngalalagan nu teu ngaji ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh muka dia poho deui pan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin ya nama karena bainal malaikat jadi lahir termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah naon sia teh endut acan endut pagendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblis teh wah Gusti Allah dek jingan macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beus aya momonon asup tuh diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong bae teu kudu kikituanan geus kae mah kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 wah diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah ka dinya iblis digaruakeun ku malaikat iblis ya ciduhan ngan poh lompat iblis begitu diciduhan ceuk Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tah balakeun bualangkeun jadi anjing
Bugolazo eta anjing teh nu mentek najis mugolazo lantaran ciduh iblis. Nah, di mana eta dicokelna? Di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Ieu lah urut nyokel malaikat tah di dieu. Lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna. Nu mentek lupata kencang mun nu bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis watrekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Qul cak Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh terek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud. Maneh teh sujud kunaon? Ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam. Kosnya aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin. Ai gadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah pan mulyaan seuneu. Cak iblis kemuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhurnya nama naik terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji. Nomor kedua seuneu mah bisa ngarusak na gampang jasa blek 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 rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae. Mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana. Namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula. Tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu. Nu mantak khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu. Kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam. Manya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina. Oh ti dituna. Waduh. Ilah as iblis. Berarti takabur ya iblis. Maka cek Gusti Allah boleh cek Gusti Allah, iblis, fahbit tok minna turun siati sorga, turun. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tepantas model mana itu takabur, sombong, cicing di sorga. Sorga lain, cicing jang tempat tu sombong. Layak jelema takabur sombong, cicing di sorga. Turun sia iblis lantaran sia sombong. Fakhruj minha innaka minas sokin. Turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokirin sanyana anjeun teh termasuk nu hina. Wal quru ni'matallahi alaikum wahai para mukminin sing aringet maraneh kabeh kana nikmat Allah geus dibikeun ka aranjeun kabeh. Timimiti nikmat leutik datang ka nikmat nu gede. Nikmat leutik. Nikmat leutik bae nikmat awak, nikmat mata, nikmat ceuli, nikmat irung. Urang bisa bontak ningali dunia, nikmat leutik. Urang bisa ngadenge suara-suara nu merdu jeung nu teu merdu, ngeunaheun jeung nu teu ngeunaheun. Nikmat leutik. Urang bisa ngabean nu seungit jeung nu bau. Nikmat anu luar biasa. Leutik sama nikmat eta mah. Bisa nyisipan letah urang teh nu asin, nu amis, nu peuh, pahit dan lain sebagainya. Nikmat sehat, nikmat leutik, nikmat dunia mah komo. Kamari ieu urang teu boga motor, kuari boga nikmat ceuhil tama nikmat. Kamari ieu mah urang teu boga mobil, kuari boga mobil, tamat. Naon kan nu pangleutikna ti ceuhil teh? Tuma, tamat tuma.
leutik. Kuari boga pabrik, urang teh boga pabrik, boga perusahaan, nikmat eta teh lah, nikmat lagi, leutik da deui. Tibatan kuman, masih kena gedean kuman jeung eta. Eueuh, nanaonan tama nikmat eta mah kadeuleunan nikmat dunia leutik teh ketika tsunami. Dia oyang-oyang ku Allah, dibeakeun ku Allah. Tanahna jadi lantur, bumi na jadi acak-acakan, bangunanana runtuh, jelemana nguambang. Urang neuleuh di dinya, eueuh nanaonan geuning. Eta taneuh nu kamari diperebutkeun eta bangunan nu dibangun miliaran, perusahaan dan lain sebagainya, ya kendaraan jeung jelema-jelemana, eueuh nilaina naonan. Digempakeun ku Allah, dak acur. Leutik jasa. Nu kamari neanganana urang datang ka teu salat acan, kuari ambruk beak ku angin, beak ku gempa, nilaina leutik jasa. Karasa nilaina gede teh ku nafsu. Urang bisa naik mobil, bisa ka kota, bisa ka mana bae, bisa ngajak dan lain sebagainya. Bahkan paling istimewa mah bisa ngajak si doi. Saya sekarang rasaan urang mah nikmat anu pohara atuh leutik asa eta. Sok geura urang mawa ka Bogor, naik ke puncak atau ke Bali, tengah jalan tabrakan, blangger, gepeng. Dulurna ngarasakeun nanaonan teh dunia, dirina ge nanaonan. Leutik teh dunia pas kitu teh gedena pas kitu teh ku nafsu. Tah leutik teh mah, tapi ieu teh kudu diinget eta teh pamere Allah. Lantaran lain henteu bisa salatku sebab henteu boga duit. Diajakan salat sia atuh salat itu ke masjid, moal ka salat aing mah. Kunaon kitu mikiran hayang boga poswan. Ambo, jadi salelecan boga poswan mah moal, pokona moal salat bae gitu. Barang geus gopoe sia salat bari mah, boga aing mau kotor nang di matung redit. Aya jelema nu teu bisaeun salat, lamun teu boga duit aya. Uyangeun bangunanna di imah teh ngelentuk bae, diajak ngaji gembong, boro-boro ngaji aing. Kurang gitu tuh, boga duit. Jadi nyana mah bisa na ngaji, boga duit, bisa na salat, boga duit, mun teu boga bae tilok salat. Eta aya tah hamba Allah nu kos kitu tah. Di dieu ge loba sana. Lu atak sanajan eta nikmat leutik, tapi faedahna jam gede tah horeng. Tak wayana sakitu Allah kan nikmat nu leutik ge sok ingetkeun ku maneh. Da maneh teh pan dibere mata, dibere ceuli. Ingat karena nikmat berarti ingat kanu merena. Ingat karena nikmat mah ingat kanu merena. Ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing bentak setengah dunia kadeuleu. Ingat urang nang di saha ieu mata nang di Allah. Ingat sing hade nikmat mata sanajan leutik tapi ingat kanu merena. Awas, ceuli ge sarua bae. Kitu keneh. Ieu aing kuari mah boga kendaraan, boga imah, boga perusahaan, jagening turunan aing mah ti dituna turunan ningrat jeung sugih, tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa yeuh. Ingat kana nikmat pamerena tah eta teh inget kanu merena. Inget kanu merena lain masyaallah-masyallahan lain. Alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu. Eta pan sok loba ngomong kos kitu alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah hararese jasa meuli susu ge wararese cek cenah. Tapi kuari mah alhamdulillah kendaraan ti sepeda datang ke mobil aya, imah atuh alhamdulillah serba. Geus pokona mah geus alhamdulillah geus pokona mah. Tapi giliran azan reup hees. Tol sama. Tah eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamu kelas bohong sama nipu sama. Alhamdulillah nipu na kos kitu. Kita mun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji, penipu kelas kakap teh. Ingat kana nikmat mah alhamdulillah kemudian ingat kana merena. Tuh gitu. Nanti kayak hiji waliullah ibadah 60 tahun di duniana. Eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah. Eueuh 60 tahun nyada ibadah. Datang ka pindah imahna. Tinu rame kanu sepi, pindah kanu sepi jasa, sanggeusap pindah kanu sepi jasa, pindah ka leuweung. Geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas. Sanggeusna di jero leuweung dak dumadakan deui gunung. Tah ieu gunung teh
ki turun tuh sanggeta runtuh blek limpah ka daerah tempatnya na salat teh katutupan jadi geus teu kadeuleuk ku sasaha. Tapi di jerona ngaguha jadi nya dileuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeulean ku sasaha. Wah caknya dan nikmat kese ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae. Kasimpulanna mah nyana paeh bae. Sanggeus samaot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing we eta mah langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasa. Begitu deuk dikasorgakeun mama punten ieu mah langkung ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui. Caknya teu bisa. Tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang kumpul ku rahmat Allah ku pagawean kula. Ieu mah geus tinggal ka sorga doang pan meureun. Nu mantak ibadah ge hayang ka sorga. Iya hayang ka sorgana mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula. Kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun. Sadetik ye anu teu dipake ibadah ka Gusti. Maka kula mah hayang ditimbang, hayangnya coba. Bedakeun ka Gusti Allah. Aduh, cek malaikat ieu sombong amat sih. Ya ge sok sombong mah pelimbah. Kan ieu mah kiai sombong. Nah, cek Allah teh timbang atuh coba malaikat nya hayang ditimbang, timbang. Asuh nya nanggus, oh asa aing bae di hadiranku sakitu triliunan manusia. Asa aing begitu ditimbang malaikat timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun ditimbang jeung mata teh amalnya nu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa. Oh nanaonan cek malaikat geus kieu kumaha neraka atuh cek Allah kana nerakakeun cek yeuna teh heula kok jadi neraka ya. Oh jelema surah kabeh. Nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik. Poho ka Gusti Allah. Na ieu begitu nyana keukeul aya ditimbang kuduna mah geus nikmat jasa pada eta teu ditimbang ge surga. Alhamdulillah ngan nyana mah hayang ngabuktikeun. Begitu ditimbang encan jeung ceuli, encan jeung irung, encan jeung bibir, encan jeung naon-naon, kakarak jeung nikmat mata doang ge, jeung nikmat mata geus elek eta ibadah. Atuh komo meureunna urang bojong mah. Nu ibadahna api lain bae. Boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah, nyana mah keur salat ge teu inget ka Allah. Inget ka sendal bae. Apa tuh? Atuh komo jeung eta beureunan masyaallah gitu naonan. Gitu naon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung naon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih keneh eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu di ka nerakakeun waktu bau mainnya jadi. Coba atuh geus kieu kumaha laporan deui ka Allah neraka. Tetep ka neraka bae. Nyana kokosedan mung jak ya nambung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kaden teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah menta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon rek teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cek malaikat teh bodoh teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan enggak ditu. Aduh. Kajian panglapor ge, sanggeus sakokosehan terus janana ceurik marasan lagi luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudeuk dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana? Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nangsa? Nang Gusti. Eta bisa leumpang nangsa? Nang Gusti. Bisa sujud ka aing nangsa? Nang Gusti. Bisa inget bae ka aing perdetik nangsa? Nang Gusti. Wari kula deuk dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ieu mah geus maaf na deui. Ya guys, cak Allah teh geus ka sorgakeun ngan panghandap-handapna.
Bongan ayat sombongan seetik. Ya anda pengen nama bila perlu ulah diasupun ka jero di luar bae. Kajeun jakeun di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak kita datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya di sorga oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah senang urang. Ulah senang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, Masya Allah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Tengah jamin boga duit boga kendaraan ngaji tengah jamin berarti menang Allah hakikat nama tak lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjarana mun asak lain bae teh jadi ganjaran mantap datang ka imana sia teu ngajinya cerai hirup mah kan teh menang ganjaran teu menang ganjaran cerai hirup mah we dagang-dagang we ngaji-ngaji pan eta sombong ngaranna cak Allah be asa nang sia burung-bugu nang aing menang ganjaran, mantap aja maka itu nak bisa menang ganjaran, kalau ngomong gitu, ya kuat siapa ya, sia aing, kabelah itu nama, itu sia tengah ngaji, tungtung nama saruanga, saya kakarak nikmat nuletik, ingat karena nikmat Allah nuletik, awas lain berarti baca alhamdulillah, laksanakan coba. Tina pemberian nikmat ingat kan numerena, aing teh diberi nikmat ku Gusti Allah. Batur mate sakieu diberena aing inget ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahanana ngajauhan larangan nah can sakumaha tah tapi nu dijelaskan di dia wal kuru nikmat Allah eling baraneh kabeh kana nikmat Allah sakumaha tadi nikmat duniawi nu hubunganana jeung awak ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare ngeunah jima tapi eta mah nanaonan kadua nikmat ruhani wudu ruhani urang jadi bangga jadi senang jadi tentrem salat ruhani urang jadi tenang di mana ayana ketenangan in kiadna nurut ka Gusti Allah cak Allah teh aing maneuleus sia teh lain nanaonan neuleun nurutna doang sakitu keur tunduhna salat ta eta nu ku aing di dieu aing mah lain nanaonna urusan khusus jeung teu khusus teh mah urusan sia teh mah kajeun teh mah jah hese meureun sia teh nya usul urusanan apa beli di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya tak ieu mah aing mah nurut da sia nurutna ka aing eta sakitu keur pinuh ku lem leungeun sia ngadenge suara azan masyaallah cak Allah teh cak Allah sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tak eta aing neuleuh etana doang ta eta tetak kos kituna tah nikmat be sakitu keur sibukna di pasar tapi ngadenge suara azan pan sia terus bae lumpat ngajauhan masjid ya Allah ya Rabbi tak aing greget tak aja teh eta tah tapi haju sia eureun lalah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kumaha ge bener aya kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan jabutuh ku dunia atawa jeung anak abah mah ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah kasia tah resep ayo husuna mah eueuh sabasa kali jadi masjid ya sholat Allahu Akbar ingat bae timbangan budak beres lah henteu teh sih. Dan aing nurut da doang cak Allah. Pada teh ruhani urang jembar eta. Ruhani teh pusak itu teh jembar. Masya Allah aya nurut inqiyat ta Allah teh deuleuh inqiyat da doang. Deuleuh inqiyat da nurut da eta kajembaran ruhani. Mantap ulah suuzon ka jelema anu salat ulah suuzon. Salat teh husu dak teh husu pokona asalnya nadaek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jan eta nurutna doang. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun bae coba keur nimbang teh kadenge suara azan geus neuleuh deui nyana teu kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2. Mun diteruskeun bae moal beres ya. Ditinggalkeun endek teu berat kumatan ninggalkeun etana cak Allah sia. Terang berarti sia eta jeung timbangan. Orang keur ngojek tertutut menang sewa deh wong azan maghrib Allahu akbar neuleuh jamnya nang aduh maghrib sewa mujana loba jaga bulak balik deh deuh batur geus baralik di masjidnya dan can salat keneh bae
ceknya nanti aing mulai eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah aing sewa tinggal sewa lah aing dekat ieu lah kokobok geuleuh ngala wudu Allahu akbar cak Allah aing neuleun nurutna sia ka aing kana taruhani urang jembar ku sakitu bae ngojek masih kene salat masya Allah pada teh hebat jasa panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini-nini nya teu salah teu salah bau dapat ge geus bau hasem atuh sapiranya nama nyelpah bae aduh cek ieu aing ngojek kos kieu jasa ieu nya meunang nini-nini nya saparapat deui ka imahna betus nya teu salat geus sama pahala jasa teh rugina deui coba urang yang ngojek nya meunang si mbak urang Lampung susuna notot teh apaan menang deui cek nya teh ieu kos kieu bae mah aing mending salat heula pan eta untung 12 atuh eta kos kitu tah cek Allah aing neuleus ya nurutna doang aing resep jasa kasih eta ieu keur carita ruhani urang pan bungah jasa ta ruhani ta eta teh nu kamari caritakeun nah cek Allah wal quru nikmatallah eling anjeun ka nikmat Allah eling ka nikmat Allah eling ka nu mere nikmat yakni Allah subhanahu wa ta'ala keun nikmat nuletik di dieu ditafsiran ku Imam Jalalain adalah bil Islam nikmat nu panggede-gedena adalah nikmat Islam emang nikmatna gede jasa iman Islam beuneu teu gede kumaha atuh lantaran nu nganterkeun urang ka surga Allah adalah Islam anu kuarina lamun teu iman teu Islam teh urang kajenting ku kumaha ge teu bisa ka surga harta anu sakitu lobana jabatan anu sakitu disandang luar biasana kedudukan jeung kemewahan anu pohara urang teu iman teu Islam moal bisa nganterkeun urang ka surga leutik jasa taman iman tapi ketika urang iman ka Gusti Allah turut ka Gusti Allah maot masya Allah iman Islam urang bisa nganterkeun urang ka surga Allah lain leutik-leutik nikmat nu mantap miftahul jannah la ilaha illallah Allah, tak iya orang kabeh geus boga kuncina atuh tinggal paeh doang. Trek asup asal bener bae ngetrekeunana. Aduh, baru dikotrek-kotrek teu daek. Cak malaikat kula teh teu daek nyaho cenah ieu. Gecekeun, dikencengkeun ge teu daek muka cenah ieu lawang sorga. Coba atuh deuleu, cak malaikat barang di deuleu eueuh tua. Cek malaikat deui mah salatan ngan iman doang. Atuh mal bisa muka ieu mah. Aju bisa muka aku mah cokot ge di neraka jahanam aya. Je, pada gitu amat. Kuncina mah geus boga miftahul jannah la ilaha illallah. Tak ieu iman jeung Islam bisa nganterkeun urang ka surga. Nikmat anu hakiki lain leutik-leutik nikmat. Nu matak wal quru nikmatal ingat maneh kana nikmat Allah lupuan gede-gedena Islam. Lain leutik-leutik nikmat. Ieu urang kuarieu geus alhamdulillah geuna. Alhamdulillah na geus hese nyaritakeun syukuran ka Gusti Allah lantaran urang menghirup di lingkungan indung bapa urang jeung daerah urang anu memang geus diciptakeun iman ka Gusti Allah, Islam ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu pernah ngarasakeun kesulitan. Gede. Neuleuh bapa urang sok salat, neuleuh emak urang sok salat. Neuleuh kiai urang di lembur urang sok salat ke masjid, neuleuh ustad urang sok salat, neuleuh tetangga urang sok salat, neuleuh indung salat, neuleuh tetangga salat, neuleuh kiai salat, neuleuh ustad salat, sanajan nyanana teu salat neuleuh doa. Tapi kan imannya nana, aing mah neuleuh bae. Tapi ai iman ngan neuleuh doang. Sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah buludan dihareup, wayah subuh tinggalin. Atau emang gitu pegawainya di lembur mah. Tak eta teh nikmat boga iman, boga is. Tapi si gade rumat. Wal quru inget anjeun kana nikmat Allah nu panggedena yakni iman jeung Islam. Hartina inget kanu merekna dalamun lain pamere Allah moal iman urang ge ka Allah. Mun teu dibere ku Gusti Allah da moal Islam. Buktina nu boga baby band, nu boga pabrik, nu boga hotel, nu boga jabatan di luhur. Geuning ai ku Allah teu dibere iman mah kafir bae, nu jadi Kristen, nu jadi Katolik, nu jadi Konghucu naudzubillah min zalik.
urang masa kieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Tak eta syukuran lain semet sakitu cak Allah inget kana nikmat aing nu gede ieu ni Islam, inget ka aing nu merena, inget ka aing tuturkeun parentah aing, jauhan larangan aing. Geus teu kudu ngomong-ngomong alhamdulillah sama formalitas doang. Asal urang ka masjid berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang munggah haji berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang keur ngaji kuari berarti keur inget kana nikmat Allah. Asal urang ngalaksanakeun parentah, ngajauhan larangan, eta berarti keur merealisasikan inget urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallah. وميثاقه الذي واثقكم